ngaran-ngaran lalaki nu mararedit kana resiko. Dudung, Oyib, Jaka, Ilham, Iman, Dadang. Tah dengekeun kanu mararedit kana resiko. Ulah sok mararedit, emangna token gas listrik BAST teu dibareuli? Emangna gratis kos bansos ti pamarentah ieu? Henteu sia teh dibeli. Ari hayang sare sia mah kerep, ari tempo kana resiko seuseut. Paladageun. Dengekeun besti, usahakeun hirup tenang, senang, nyaman jeung bahagia. Keun we lah urusan nu lain mah kan loba nu sok nguruskeun hirup urang. Paladageun. Hirup aing mah teu sieun teu boga babaturan, teu sieun teu dimilikan, teu sieun dijauhan. Kira baris deket jarauhan mah jor lah kadaritu. Naon deket oge rudet. Paladageun. Dengekeun besti, aya anu ngomong ka aing geus emak-emak cenah hayo we nyeunan video. Dengekeun ku sia koplok daripada sia emak-emak gosip. Paladageun. Beungeut pas-pasan. Duit kadang gablek, kadang henteu. Tapi masih kene loba nu sirik. Hebat kan? Paladageun. Zaman ayeuna mah awewe kudu pinter ngalah duit. Kusabab lalaki zaman ayeuna mah palalinter ngitung duit. Paladageun. Hancurna rumah tangga teu kudu ku pihak katiga jeung ekonomi wae, aya oge ku hasutan adik ipar jeung ibu mertua. Bisa hancur rumah tangga. Paladageun. Lamun hayang hebat teu kudu ngotoran ngaran batur. Cukup we tembongkeun jati diri sorangan nu saayana. Baladageun. Maneh mah karek dibere beuntas sakitu ge, meni loba marentah, loba nyepelekeun, jeung loba nyapirakeun. Komo deui lamun loba harta jeung banda, moal teu melak cangkeng tanah hulu. Baladageun. Besti, beungeut aing hurung paduli teuing ieu 60 ka 80 kilo mah ieu masing deuk disebut munding dongkol, masing deuk disebut kebo lepas, masing deuk disebut kudanil. Bodo amat. Kenapa? Karena daging lebih mahal daripada tulang ieu ngagetruk. Baladageun. Petang-tang peteng-teng. Giliran ditang-tang kayak ayam sayur. Lewat. Keok. Keok. Lamun teresep kana kabahagiaan batur, minimal diem lah ulah katempo teuing sirik iri dengki. Nah, saingi ieu hejieun motivasi. Bener teu? Paladageun. Teu kudu loba carita, maneh boga kawani, urang teu boga kasieun. Ku urang didoakeun anu geuleuh ka urang, anu ngewa ka urang, anu rujit ka urang, singgarde kawani ameh ngomongkeun teh hareupeun ulah tukangeun wae ngabangus teh. Paladageun. Tong hayang nyaho carita urang lewat sungut batur. Ingat, beda jelema, beda oge caritana.